Nah, tuh ini tadi dipencet. Dipencet bieu mah. Oh, atuh mah. Lapur. Atuh mun jadi eueuh atuh. Atuh nah dipencet heula bieu. Da tadi dipencet mun ada kana ieu. Ada kamang tadi eueuh. Eueuh. Da ngaleungit. Aing lapur eta. Pure eta. Kudu jadian deui. Jadian deui. Jadian deui eta. Tuh. Suruh nyanyiin deui. Uy. Nih, action. Lain. Nah, cek di dinya can berangkat wayah kieu itu. Oh nah, can berangkat wayah kieu gitu. Apaan ngadogan dunungan? Ngadogan dunungan. Oh, Apaan? Kamari ngaliwat di antos-antos ku pamit teu aya. Ka Bandung. Ka Bandung. Ka Bandung. Nah, teu pamit heula atuh. Teu aya pamina. Ai nyusul da teu nya jalan eueuh petunjung teu nyaho mimitina. Atuh apa teu nyaho mimitina? Heeh. Pek. Eta teh ka Bandung teh aya acara naon dunungan teh? Acara ka Pak Gubernur. Hah? Acara ka Gubernur. Pak Dedi. Ka Pak Dedi. Ka Bandungna ka mana? Ka Cimahi? Ka Pak Dedi. Ka Pak Dedi. Hmm. Bade ngaliwat teh moal ka dieu. Bade Kaping sabaraha? kaping 12 Kaping 12 berarti memeh puasa tawang atos. memeh puasa. Atau mudah-mudahan sing tepang deui sareng pamin atuh anya anu ngabantu lalu lintas mobil dan motornya. Punten nya ka Bapak Haji Dedi Mulyadi nya. Nuhun. Di Bandung teh di Bandung Sumedang, Sumedang di Bandung Subangnya. Subang. Subang teh ka bawah jalan Jakarta. Lanjut ke Jakarta. Kapan ka jalur Jakarta ke Subang? Lain ka Lembang jalanan teh. Hah? Ka Lembang jalanan teh lain. Ada pamin mah apa kantos baheula. Ka itu. Ka mana? Larang ka itu nyerang Subang anu tampuban parahu. Apa? Hafal? Heeh, teh kaynya pamin teh ngalangkung teh kaynya da apa Pak Dedi apa Pak Dedi sote ayeuna atuh. Tos spiral ka mana-mana anu aya dina Trans 7 nya. Punten pamin sok lalajo nya punten nya. Eta teh Pak Dedi teh ngabahas ka masyarakatnya. Ngebahas naon? Hah? Ngebahas naon? Ngabahas naon tuh da batu mah apa dilenyepan ku batu nya. Da ai pamin mah abang mimitina nya. Nah, ke dieu nyebat naon itu rek.